Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngelajengkeun lalakon Balati Demit bagian ke-11 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Beja ngeunaan ngiles nanyi emin tina rangkulan sersan rakusan nu ajal ku Balati Demit oge geus nepi ka lembur awi, malah geus jadi sabiwir hiji magar nyi emin lain ngiles samanea tapi geus digusur ku bangsa lelembut di Demit nu ngesian negara siluman. Taya mending na cenah lesot tina gem-geman setan bungkeulekan kop ku siluman nu teu ngajirim. Nyaritana kitu teh barijeng ting birigidig ting puriding bulu punduk ditungtungan ku barijeng ngabaid-baid komo da barijeng dikantetkeun kana kejadian nu sarua di lemburna nu kaalaman ku soldadu Jepang anu ayeuna ge masih keneh ngaringkuk di rumah sakit buat cager deui buah moal lantaran kacidaparna. Jang Unang nu kakara kaluar ti rumah sakit sarta igeg-igeg maju kana jagjag deui tina tapak panyiksan Nippon. Barang ngadenge aya deui kejadian Balati ngapeleuweur bari teu kanyahoan saha nu maledogkeunana, pohara ngarasa mungaheunana dumeh boga rasa pangakuan manehna nyata tur bakal lesot pisan tina panuding majar manehna nu maledog soldadu Jepang ku peso. Tapi disagigireun eta pohara ngagebegna da make kabejakeun Nyi Emin ngiles tina rangkulan sirakusan nu aja ku Balati Demit. Malah ngutruk tuluy namah nya ngabongankeun jeung mupuas ka sirakusan nya keheul jeung ngabongankeun ka Mang Alnasan nu geus ngajurungkeun ka Nyi Emin ngadon nyiar pacabakan ka kota Bandung. Nyebutna ge ka Mang Alnasan teh kolot kokolot begong nu teu nyaho diadeuh bari teu narimakeun kana kanyaah manehna. Kudu kumaha jeung kurang kumaha cenah mupujuhkeunana kana pangabeuki jeung kabutuh Mang Alnasan teh. Ongkoh terakungsi di penta atawa di daguan ngumahana. Mana ko mun teu hideung kitu nyapirakeunana teh meureun. Tayohna bawaning ku ambek asa dicamplak ku panter Mang Alnasan, pedah anakna dijurungkeun lunta ti lemburna batan tina ngaladenan dirina anu rek miharep. Awakna anu kakara igeg-igeg maju kana jagjag teh asa ngadadak pulih deui sabihari. Geus teu mikirkeun kumaha balukarna bari tayoh nu taya kakapok. Keclik Jang Unang turun ti imah. Maksudna rek kontrog ke Mang Alnasan hayang ngancunan jeung mupuas inya bari hayang nyaho kumaha hojahna geusan manggihkeun deui anakna nu geus ngiles teu puguh jigjiganana. Barang jongol Jang Unang kasampak teh Mang Alnasan kecindeku we nangkep tur dina golodog imahna. "Ai geuning Ujang kumaha damang?" cek Mang Alnasan ngareret ka Jang Unang. "Nyager-nyager maneh we, pedah ngadenge beja majar si Nyai di iwat siluman," ulun Jang Unang teugeg. "Ya patuh di dia di jero puguhnya eta teu boleh jadi pikiran," cek Mang Alnasan bari unggah ka imah bareng ngamparkeun samak di tepas. "Eta atuh da mangos sok hare-hare kanu nya rek mikarep, geus we tah kitu balukarna," cek Jang Unang deui bari gek sila tutug. "Ari Ujang kusok ngaborongkeun ka pangeran, ongkoh jolo jeung Patimah anging anjeunna anu masdikeun." "Oguh kok kitu teh mah, tapi ongkoh manusia teh dipaparin akal jeung tarekah teh ya, kumang mah teu dipake, teu digunakeun sakumaha kuduna, leres kitu." Barang ngadenge ucap-ucapanana Jang Unang nu kitu kedalna, eukeur mah baluweung kumikiran anak saese anu can karuhan di mana ayana. Atuh puguh we ana nyal teh Mang Alnasan asa dihina basa ku budak satepak. Cacak mun lain kolot mah meureun geus kumaha mah kawas kana dicabok-cabok bener Jang Unang teh. Kalawan beper maneh bari teh nemongkeun pasebon anu ngandung ka cecep, pok Mang Alnasan ngawalon basana. Ai ari Ujang bet kawas nu ngabungankeun atawa namplokeun kasalahan ka Emang. Yeuh Ujang, lain Mang sudah akal tawa teu ngihtiaran pisan sangkan si Nyai puruneun dipihukum ku Ujang. Ongkoh kok mangge disebutkeun jodoh mah babandingan pati. Jeung ari budak nanti can niateun kana boga salaki marek dikumahakeun. Mustahil kok Mang kudu dipaksa ku panyiksa mah. Pedah ku dileuyan teu beunang.
Cek Mang Alnasan bari neuteup ka Jang Unang. Ngan upama dipegatan mah ku emang ulah sina morugo mawa karep sorangan, mustahil nasibna nepi ka kieu. Tembal Jang Unang bari malik neuteup. Rek kumaha bisaan emang megatan atawa ngahalang-halang. Upama incahna anak emang alatan dipenda kudu kumawasa. Anu cenah keur calon juru rawat. Entong boro eta. Ongkoh ku diparentahsina lakon Romusha bari teu nyaho yen eta pagawean teh beureut lir siksaan neraka jahanam dunya. Apaan geuning saha anu wani mungpang kasebut rahayat pada urang mah. Pek geura emutan ku Ujang. Nyaritana kitu teh Mang Alnasan bari mencrong ka Jang Unang. Atuh pencok we kuco. Ulah cicingeun upama nya mah mang nyaah ka anak. Tempas Jang Unang ngepeskeun pamencrong Mang Alnasan. Nu matak enggeus, cek Mang Alnasan deui. Ayeuna mah jung kari ku Ujang, upama teu hayang malines ka Ujang sorangan mah. Kucok geblek sugan ari kitu mah. Ulah kajurungku nafsu, tapi sabar heula ku pikir sorangan. Cek Mang Alnasan leuleuy bari hate mah pohara sebelna nenjol lelewa Jang Unang teh. Geura bisi hayang dibejer beaskeun mah ku Mang sarsilahna. Si Nyai moal aya niatna incah ti lembur. Upama taya beja magar sirakusan aya pikirna ka si Nyai mah. Pang-pang nama ku babasan pasrah dipenta, teu pasrah dipaksa. Ongkoh nyaritana ka Amang oge, batan dirina kudu digadabah ku lain bangsa mah kajen nemahan pati. Ari jol ka desa dibibitaan ku cabah keur calon juru rawat. Pirah ku si Nyai mun teu gawok ngarontok. Padahal sanyana eta teh ukur akal bulu sirakusan nurek ngajiret si Nyai. Ari sirakusan nyahoneuna ka si Nyai, ongkoh bongan Ujang dibawa ka dieu. Jadi upama heug dilenyepan mah bongan Ujang-ujang keneh. Bener gitu. Mang Alnasan panonna hurung mencrong kana begeutna Jang Unang. Jang Unang balem ngabetem bari ngeluk tungkul. Tayohna lila-lila mah karasa yen kabeh kajadian nu tumiba ka dirina ukur alatanana bongan sorangan keneh. Najan kitu taya bahasa nu bisa dipake kaduhung da puguh kabeh-kabeh geus kajadian. Mustahil ciduh rek diletak deui. Sambungna deui sanggeus karuhan Jang Unang melenguk kawas bueuk menang mabuk. Atuh emang taya bayana ngandung hate geuneuk maleuk mekasing saha oge. Ongko hade gorengna kadar tumamprak kari kumaha ganjaran pangeran. Keur kitu jol Darta nyorendakeun sarung, teu pamer hayang katangar rumeh geus jadi budanco. Atuh Jang Unang katembong tambah peot terempo dan beungeutna nyiak sepa. Bagea Jang iraha sumping, cek Mang Alnasan panonna mencrong kaluar. Tadi siang Walon Darta bari unggah. Geuning akang damang. Pokna deui bari nyelongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Kawas nu taya urut-urutna anu tas patelak jeung Jang Unang. Damang, pokna deui malik nyelongkrong ka Mang Alnasan. Berkah Allah Jang, walon Mang Alnasan. Permios we atuh Mang, itu aya bujengeun deui. Jang Unang pamitan ka Mang Alnasan. Mangga atuh ari moal nanggap heula anu tas di kota mah. Buah keganggu ku abdi atuh, cek Darta ngareret ka Jang Unang. Ante mangga atuh Jang, walona bari turun ti tepas. Leuh mani jadi lintuh kitu ayeuna mah. Alus loloh kawasna mah. Mang Alnasan ngalonyeng. Mang mah. Nah dararaosan mah angger we, walon Darta bari seuri. Teu umum geuning eta pipi mani bah-belah bleh-bleh kitu. Omongna deui. Mending jadi peta teh nya. Enggal ngabujeng teh beda we kenging wartos pajar nyimin teu aya leres kitu. Pokna Darta leuleuy kawas nu api-api. Uguh nyaeta bingung ku beja Mang teh. Mangkaning sakitu diguyurkeunana pajah si Nyai dirawu kula lembut dedemit nu nyiliwuri. Kek dupi eta di dieu pajar kantos oge kejadian aya bala tinggal blewer bari teu kantenan saha nu maledogkeunana teh. Nah leres kitu. Anu kur beja deui Mang mah ngan pedah we puguh korbana ieu mah malah ayeuna ge ngaringku keneh di rumah sakit. Matak helok, cek Darta milu ngabingungkeun.
Ari di kota kumaha bejana jang? Nya kitu teh we guyurna teh soal ayana balati demit sareng mojang nu digusur ku bangsa lelembut da ngahihi sapertos kuntilanak sagala cenah. Namung ari ngeunaan nyemin mah nu jadi korbana nembe nguping di dieu we mana teu kinten ngajenghokna. Sugan di kota mah aya nu leuwih eces bejana. Ukur matak helok margi kajadianana sanes di Bandung ngungkul oge cenah di tempat-tempat sanesna. Nah di mana deui cenah jang? Di Pangalengan sareng di Lembang. Malah parantos tembus ka Cianjur sagala numutkeun wartos tadi mah. Emang mah bingung ku si Nyai kudu kumaha jeung ka mana mapaina. Mang Alnasan bangun ngageuri nyaritana. Ku kitu teh mah moal bina kawan tu inget ka anak nungan saese-esena. Eta pamendak emang kumaha. Nyeta emang teh kungsi nanyakeun ka tukang patangan. Cenah mah teu ku lelembat teu ku lelembut ngan kalembur jadi buron. Jadi budak namah aya. Eta pamendak emang condongna ka mana? Kana aya ari buron mah bisa jadi alatan sieun katuding maehan sirakusan. Nya kitu kayakinan abdi oge mang. Malah moal tebih ti kota. Sanes dupi emang kagungan wargi di Bandung. Darta na lengteng Mang Alnasan. Aya teh kapi paman ti indungna tapi duka aya keneh duka geus eueuh. Geus aya puluhna taun teu nganjang teu kaanjangan. Dina ayana oge kawasna geus pohoeun deui. Komo si Nyai ka ditu mah da waktu baheula di wewangan jangka Bandung teh keur leutik keneh pisan. Dupi wastana saha? Ah mun nya teh mah aya keneh. Nanyakeun ngaran Maja ge kawasna moal aya nu birek di Nyeng Seret mah. Mun teu salah imahna teh lebah kuloneun Sasak. Ulun Mang Alnasan bari siga nu nginget-nginget. Tos sepuh pangintennya Mang. Henteu sahandapeun emang tangtuna oge. Buang ora keneh manehna mah bubuhan aya di kota. Non urusanana sareng di kota jadi ngora Mang. Di Mang mah. Dupi istrina saha jenenganana? Tah rada poho deui eta mah. Asa-asa emeh atawa amah gitunya. Mang Alnasan bari kerung-kerung bae tarang narenyut. Keur mah kulit geus peot. Ari pek dipake nginget-nginget ngaran nu geus heubeul teu tepung. Jeb cempe. Ku siwel darta ngaluarkeun rokok koa tina saku kampretna nu sabungkus disodorkeun ka Mang Alnasan. Sedeng manehna maot sabatang tina bungkusan sesamuka. Cekes ngotretkeun kayu api. Pelenyun udud bari bangun nikmat. Kenging bagian nu kieu ge nya jang? Cek Mang Alnasan bari ngalak ngilik bungkusan koa. Nuhun atuh jang ditarimakeun ya ku Mang. Aya bagian jatah aya meser Mang. Walon darta bari ngenyot rokona. Dupi ti desa aya oge perhatianana kitu Mang. Perhatian naon teh jang? Cek Mang Alnasan bari maut rokok sabatang tina bungkusna nu ngagoler hareupeun darta. Mohon perkawis nyemin maksad teh. Dipatutoskeun ge ku Mang kapakuco. Kitu we geuning basana teh sempet manghelokeun. Ari eta mah cenah soal jolna ka ditu lain tuluy dipetakeun kana calon juru rawat tapi kalah rek dirogahala ku sirakusan teu terang. Cek Emang, atuh anak kitu mah anak kuring teh geus ditipu sarta digebruskeun kana jurang kahinaan ku desa. Jawabna pondok pisan bari kawas nu taya tanggung jawabna basana. Duka da desa mah parentahna ge menta keur picaloneun juru rawat. Kitu cenah jang jawabna teh. Mang Alnasan nyaritana bari tempo-tempo leuleuy, tempo-tempo tarik bangun ambek. Teu puguh atuh nya, bet kawas nu teu hayang manjang wae jadi kuco teh. Cek darta bari kerung kawas aya nu dipikiran. Nya kitu jang, abong ti girangna kiruh kahilirna ge nyabuk tina lecek wae geuning. Mang Alnasan ngerahuh kawas nu geus ngarasa leungit ku pamuntangan. Geurawe, ongkoh ari carita mah nya ujubnya bangun rarangu. Pajar teh cenah engke mah ari geus zaman Jepang bakal sagala marurah. Ari buktina nya teuas nya molelel, taya gahel-gaheleun nu ompong. Abong raja deungeun-deungeun balang-bangan. Cik iraha turek merdeka teh ujang. Keun atuh Mang, abdi mah moal bade ujub.
Mung insyaallah satiasa-tiasa bade malurus sareng mapanyi Emin. Cek Darta ngagedean hate jeung harapan Mang Alnasan. Nya ari geus karuhan kitu mah atuh mangge moal kapalangnya muntang. Reg Mang Alnasan nyaritana eureun diselangku mencrong ka Darta. Bari pinuh ku harapan nu disanghareupan kana kamelang kanu jadi anak nu cacan karuhan bieung di mana. Rek kasaha deui atuh da puguh Mang apan batan sakieu sareatna. Teu sanak teu kadang bari jeung anak hiji sisip nasibna. Ari ayeuna aya kecap ti ujang kitu mana pohar atohna. Anak plong teh harapan ge mani ngemplong. Bari dina hate muji syukur kanu agung. Tuda emang ge lain teu nyaah lain teu melang kasih nyai atawa lain teu megatan basa aya niatna hayang lunta nyaar pacabakan ka kota. Ngan kumaha rek ngahalang-halangna mun geus jol parentah pamerintah tinu keur kumawasa bari disebut rek dijejehkeun kana cabak nu kabitaeun. Ngan muga-muga we Pangeran Mahakawasa tetep ngaping ngajaring kana ringkangna. Bari sing panggih jeung nu mika welas mika asih ka dirina. Kecap-kecap Mang Alnasan kadengena ku Darta mani asa ngagerihan kana hatena. Katurug-turug inget kana nasib katineung nu ngahaja diburu-buru hayang geura-geura gok jonghok. Kari-kari ada joa kalembur nyampak suwung. Atuh dilala mah Darta teh tayoh anu teu kuat nahan nyelekna ka sedih. Cipanona rembes masihan pipina beri ingsrek-ingsrekan disusutan ku sapu tangan. Mang Alnasan oge tuluy nama semet ngalimba ngembeng Cipanon. Ras kadirina sorangan, ras kadiri anakna anu ngalaman nasib anu sisip. Ku seukeutna paningal jeung jerona panyasar, lila-lila mah kajudi ku Mang Alnasan oge. Yen Darta jeung anakna teh tan wande geus papada nyangreudkeun katineung hatena, bari kakolot papada tacan wani balaka cacarita. Kahar tituluy namah yen pantes anakna ditanyaan ku itu ku ieu oge tetep godeg kalawan alasan tacan niat boga salaki. Tapi najan kitu ari tuluy togmol ngolongan Darta ngeunaan niatna kanu jadi anak namah Mang Alnasan teh teu wani. Ongkoh kujolna datang beri jeung nembongkeun pasemon anu bangun sakitu harenak jeung sedihna oge. Geus jol kabaca bae kumaha kaayaan jero-jeroanana. Sesat beda jeung tincak jang unang nu gariha alpi kasebeleun. Pantes lamun seuk anakna teu sudieun ngalayanan oge. Da manehna sorangan oge pohara cuaeunana. Komo mun ras inget kana tincak jeung ucap-ucapanana cikeneh mah. Sasataya pisan ngupamana kasebut kakolot pantar Mang Alnasan mah. Mana tungtung nama boro-boro make hayang mulung minantu. Anu karuhannya iji due nu aya. Mun kongang nyeuhkeun mah katincak de oge imah na hayang ulah. Ari rek ngeureuh deui kadayeuh iraha jang. Cek Mang Alnasan sanggeus sawatara jongjongan paheneng-heneng taya nu nyarita sakemek-kemek acan. Upami parang mah dinten Minggu Mang. Walau Darta cengkat bari nyusutan Cipanona. Geuning lila keneh. Mohon margi. Darta teu kebat nyaritana. Kaburu kaselak deui ku kasedih. Ongkoh ngaragangan deh bisi ukur matak nambahan rungsing nu disanghareupan. Lantaran ari dina hatena mah nyaritana teh kebat basana. Mohon margi maksad mah wangsul teh hoyong parantos salamet. Ongkoh kitu aja manti barang jung ninggalkeun deui dan oge. Nu diburu-buru teh ngan katineung hatena hayang geura bisa salamet ngarah teu ringrang dina ninggalkeunana. Margi kumaha jang? Mang Alnasan nanya ngagentak catosot rokok nu keur dikenyot oge dilesotkeun sedeng panonna neuteub ka Darta. Margi wawartosna bade ka Tasik, da teu kitu mah paling lami oge panginten ukur di pasihan perlop 2 atanapi 3 dinten. Walon Darta ngabelibirkeun maksudna. Namun enjing pageto mah manawi parang bade nyelang heula mapanyi Emin. Maksad teh meungpeung aya waktos anu laluasa. Ceuk Darta nuluykeun hanca omonganana. Nya kok mangga dibarengan ku pangdoa jeung paneda ka Pangeran. Muga-muga maksud hidup ulah pinanggih jeung halangan harungan. Bari si nyai kapapai raratanana ulah poekeun teuing ku beja nu teu puguh cara ayeuna. Geus kitu mah Darta tuluy pamit bari kebek pinuh ku kasedih jeung kapeurih. Hate custos melangku katineung anu bieng di mana. Buaknya geus digusur ku lelembut diiwat ku bangsa dedemit. Malah lebah aralna mah teu burung sompral teh ka Darta teh. Hayo celuk-celuk nangtang siluman cenah.
ulah kapalangnya jail arinya mah wani tur butuh ku Nyimin. Sakalian kera bawa jeung manehna. Rela cenah batan ngahenang-ngahening tanpa Nyimin. Koma bari jeung dirobeda ku kebalangsakan cara ayeuna mah mending bebarengan marakayangan. Poe geus mimiti reup-reupan maju kaburit, belah kulon sinar layung meniruh roi ruhai obroy beureum lir nu ngabela-bela meuleum langit. Telila reup layung teh surem kahalangan ku mega hideung anu ngabadeg ngahalangan. Sedeng manu kapinis geus riabur berhaliber silih sabet jeung baturna. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge kurulungna kohkol tanda rek bedug magrib. Anu kabawa ku gelbugna angin gunung musim katiga. Komo lebah lembur awi mah geus wayah kitu teh angin mending ngebut ngahiuk. Darta lempangna terusuh ngeluk tungkul bangun loba kabingung. Manehna mapay-mapay jalan satapak anu hieum rembet ku kakayon jeung tangkal cau nu ngabadeg sisi jalan anu kaliwatan. Tudak kaitung anggang imah Nyimin jeung imah manehna teh. Make kudu ngaliwatan sababaraha leuwuk kebon awi nu ancal-ancalan paslang jeung sawah sagala. Palebah anu hieum pisan ku tatangkalan, Darta rada ngagebeg dumeh kadenge sada aya nu ngresek tukangeun tangkal kamuning sisi astana. Reg manehna ngarandeg di selangkung ngareret heula. Nah ana hiuk korosak plus balatin nancep kena tangkal cau dibarengan ku serangga hihih ngorosak kalebak. Gebeg Darta ngagebeg. Bulu punduk ngadadak muriding maruringkak. Bari sok kalepatan kabireungeuh dina reyem-reyemna poek. Sika aya nu ngariringkik buukna ngorosak lumpat kalebak. Tapi boro-boro wani ngudag dina kaayaan geus harieum beungeut kitu mah. Mana malam Jumaah deui atuh anu puguh mah ukur ngahudang roi reina awak sisiakan hate seber ngarasa keung. Rek ngagorowok kumaha, rek menta tulung kasaha. Da puguh kalembur jauh ka jalan anggang, ari rek lumpat ngadadak tur ge asa nyoroncod. Awak lungsek lir di pupul bayu. Tambah gegebeganana deui ku ucap-ucapanana sorangan keneh bieu nu sompral suaban perbawa aral subaha. Tapi akhirna mah Darta kilig masrahkeun awak sakujur, rek diteureuy buleud rek digusur dipake batur. Kadar getina satetes bukna salambar ulah rek disesakeun. La haula wala quwata kateuyeub Darta lempang lelaunan ngadeuketan balati nu nancep dina tangkal cau. Ana disidik-sidik dina perahna si aya kertas nu ngagawing di talian ku bola. Lah-lahan cek balati teh disekel perahna, bari tuluy dicabut tina tangkal cau. Geus kitu mah bari asa nincak asa henteu, lempang oge asa ku koleaban. Darta gura-giru bari lempang ku kompodan sok sieun aya deui balati nu ditenggorkeun kana pundukna. Sadatangna ka imah maneh haheho, kesang badag kesang lembut bari jil tina sabulu-bulu. Panto gitu sirikna ditembrag. Nanaonan maneh teh Darta? Baku ari geus ngarirewas kolot teh. Cek indungna bari molotot. Uguh manggi kareuwas mak. Kamana ari abah? Walon Darta kalah malik nanya bari tempat tempok ka dapur. Nyao teuing kawasna mah ngadagoan isa ditajuk meureun. Pokna indungna hare-hare bari ngasur-ngasur suluh. Kalawan henteu geruh ka indungna bari ngareudeukkeun kareuwas. Gek Darta diuk deket sempor nu ngagateng di tengah imah. Lalaunan depetan kertas teh dibuka. Ana brai teh bet kawas surat nu ditulis ku patlot. Tuluy dibaca ari unina kieu. Darta ulah reuwas ulah sieun. Komo make kudu kaget jeung bingung mah. Keun nu kitu mah bagian batur. Sina guyur salelembur, sina genggeng sadadayeuh. Kadar katineung eueuh, engke ge papanggih deui. Ayeuna mah keur diinjem ku kaula, sina eueuh dina aya, sina meta ngusir durjana. Balati demit. Balati demit. Cek rentes hatena kaget. Najan cek surat ulah kaget oge, bingung, diwawadian ulah bingung oge tuluy namah Darta teh. Komo make katineung hatena disebut-sebut diinjem heula mah, tambah teu kahontal ku akalna. Demit, lembut, lelembut. Banyak asup siluman, makhluk halus. Cek rentes pikirna deui bari ngelik-ngelik balati nu teu lesotin leungeunna. Batur mah ngan saukur beja. Teu aing mah teu nginjem teli teu nginjem mata. Ngadange inya ngahihihna, neuleuh inya ngaringkiwikna,
Buatnya nu kitu kuntilanak teh. Buat nyanyi minta geus dirawuh ku bangsa lembut. Tapi naha ka aing mah make ngabejaan jeung kawas nu bager deui. Da basana ge sakitu lemah lembutna. Nah nya kitu ti siluman ge aya nu bageurna. Moal kitu siluman kajajaden mah. Kuluprak sada nu unggah kana golodog. Gebeg datang ngagebeg. Bulu pundukna muriding. Panonna beringas mencrong kana panto. Leungeunna tiba perekat nyekal peso bari ngadepong kawas mau nurek ngaronjang. Reket, bray, panto buka. Ari sehoreng bapa nu tas ditajug. Hookeun mireungeuh pamolah anakna. Nanaon ari maneh Darta? Pokna bari meundetkeun panto. Bet kawas nu teu eling kalakuan teh. Jeung eta mah kayaknya nyekal peso deui. Manawi teh sanes abah. Walona bari tuluy diuk nyarande kana bilik. Ari kitu nyangka bangsat maneh teh. Bapana mencrong bari gek diuk sila tudug gigireunana. Manawi teh siluman nu rek nyusul balati. Cek Darta bari nembongkeun balati demit ka bapana. Baruk balati siluman. Mohon. Batur guyur kuring tingtrim boga ieuh panulakna. Nanaonan ari maneh Darta didedengekeunna teh ti tadi keneh kegerjeman sorangan. Indungna norojol ti dapur nyodorkeun sanguketan. Mendak ieu balati demit panulak siluman marakayangan. Pokna deui bari derek-dek nyaritakeun lalakonna cikeneh mani mata kukuraya nu ngabandungan. Boro-boro wani ngudag nu puguh marek lumpat ke asa aya nu memetot kana suku. Cingan abah ngilikan jika kumaha balati demit teh. Cek bapana bari nampanan peso ti anakna. Rupana mah kawas balati Cisondari geuning. Walon bapana deui bari ngagilir-gilir balati. Sedang indungna mani molotot bawaning kaget. Tapi keranan urang sina diteang heula ku Bah Among geura. Keur naon nu kitu diampihan pikeun we ka ditu kana urutna. Indungna nambalang bari muriding bulu pundukna. Sok nyar-nyar bae maneh mah Darta. Kumaha we atuh miceunna. Walon Darta bari neuteub ka indungna. Nya darek diwadalkeun indung tehnya. Indungna nambalang. Ke ulah waka gujrud. Eukeur mah eukeur sakitu guyurna. Ayo barang aya di urang keun udah leka mah meureun babari pisan udingna. Cek bapana leuleuy. Geura mangga ieu tingali seratna. Cek Darta deui bari nembongkeun lipetan kertas ka bapana. Nu tuluy ditampanan bari dilelekan eusina hareupeun cempor. Nya anak ieu mah eusina kawas matak malindes ka urang sorangan. Manakeun we ulah waka gujrud. Walon bapana bari ngahuleng bangun nu tambah helok. Mana teh keur naon diampihan? Cek indungna bari ngarongkong lipetan kertas nu geus dibuka tina leungeun bapana. Tuluy dibaca bari ngadepong ngadeuketan cempor. Geuning kawas nu ngawawadian ieu mah siluman teh. Indungna cengkat bari neuteub ka Darta. Tabet kawas maneh nu aya hubungan jeung Nyi Min sagala geuning. Cek bapana bari reuy-reuy asa karadeueung. Duka atuh walon Darta. Ulah duka na matak naon mun wak cabalaka oge ari nyama geus neudeun katineung hate ka Nyi Min. Dama ge ngora heula. Cek indungna bari neuteub seukeut ka Darta. Karah Nyi Min. Sok tuluy kanu lain-lain manehna mah. Tempas bapana setengah nyentak. Enya Nyi Min anak Mang Anasa nu digusur ku lalemut. Geuning dina surat mah make diinjem heula basana. Bararaid teuing. Indung na ngabiri gidig. Mana kawasna ieu papanggihan teh mending urang sidem semat urang. Hanas eta pakarangkeun urang ampihan we. Teu eueuh ieu gunana. Bapana mutuskeun bari ngarongkong peringketan. Namaan atuh caina ngopi teh manehna. Eta tuh da gimbreung kuno teu puguh. Gue asa sisiakan rek ka dapur teh. Jung atuh cokot ku maneh Darta. Da cai mah panas. Mending ge wawuh jeung siluman. Moal-moal susah hirup sugan. Cek Darta beri cengkat. Tuluy ngajengkat ka dapur rek nyokot teko.
Cak baraya dui kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ke-11 karya S. Sukandar. Insyaallah urang bari tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Haja pamit. Permios.